urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kasih eselon 3 sekian eselon 7 sekian emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantap ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf nu kudu supaya keyakinan ka Allah teh mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua tuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah sapoe dua poe kak urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangkudan atuh aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak kita kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum
Alam. Hai maneh datang ke mana kazuhudan maneh cek Marupil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Marupil Qurhi anjing kula ge kos kitu amoh cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar bae nyada sabar paling ngelel tak anjing kos gitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu mah hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi aya zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekkeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing amo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mamisah Junaidil Babaghi Sisri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud hayang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh pan telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pan nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeran di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa
atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka holwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nikung sia. Aina neangan lah guru, neangannya na guru kebenaran etalah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beureuh rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah ke kilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah nalekeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tepu eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha. Kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih oh parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cekna mah nya Allah ngobrol jeung nyana. Orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu. Can percaya. Coba aing deuk mempercayakeun kos supaya aing yakin. Nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah. Oh, cek sama doger teh percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Dek ka mana? Ngayakinkeun, sia teh yakin ka aing kan? Pan kanyaon. Wah, bukti sieun wae. Ayo. Dek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kadatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi poharjasa. Cali. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan. Nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem
didelekeun ku duaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku samarupikeun endah dikadoakeun ya sekolah pada pamit baik sok dahar-dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sakilo bana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia ieu sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar oh salah sakian teh menang nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icipna ngajari balangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula cak tukang sate emang kurang itu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang ada bangke kan tuh atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa atuh teh jangan urang biasa bae dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh Bambang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya pan geus cahudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus sing Allah wayang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantar geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu bae ge besi di lembur urang aya ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mentak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu masantren teu bisa tuh masantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama ngan endeup ngajurus ka derajatna salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung asad dan bedana ruah tama ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda rezeki sarupa jang derajat tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar
ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya moal emang bener loba wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun aing dikiki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi aing mah zoharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu adi dun loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan emang geus ngajebur tah mah teh heula emang kiai aya dinu loba jelema yang murid mung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton mazohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun nuleukeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja kurang di bos mah bisa lah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngajelos masalah teu kadeuleuh cek kana teh 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 lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos itu mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya namae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui koad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian saenggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nugas diceritakan wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieu nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu
nuker kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakan ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.